panganten pameget mewah keluargi Jembar. Alhamdulillah para tos aya di paemun urang Tebistu isti azali kiwari ubul-ubul nu melengkung tanggara anu mawa beja. Alhamdulillah anu kasep nu gandang parantos aya payudang urang sadaya. Aya beurang jeung peutingna, aya isuk jeung sorena, lir poek jeung caangna. Teu aya kecap jeung basa anu leuwih endah. Iwal dinegrakeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu pinuku Rahman jeung Rahim, luas jeung asih. Puasa para kaca aya ketelatannya. Maklum, seur bangunan berkat jantung seur kacape. Aduh. Baturan kasep. Sampai aja hidup di babak gua di babak penari tur ku pawayang payung. Jaduk di papalaku nuhun keun ridona Allah. Mudah-mudahan acara orang dina enjing ieu sing aya dina lungsur langsar naon anu dipikaharepkeun ku urang sapa menurut katebungan sapa neja dina ganan urang rajahan heula sampun wahampura manawi tatamu saha rumaos wa leda sakedap antosan gila wa mulut kasar sejagi barkeun bewarang masaku ngabalanya pun sampun gua ngebarkeun sumping tuh atra garut ngalabri bergending geura ramekeun brau niang geura paparkeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun bur payung geura bukakeun.
bener lagi bingung kasetnya. Aturan kasetnya. Alhamdulillah. Aduh, ini berlaku takut sih enak. Terus nyeri cangkeng dia. Aduh, ampun. Aduh, bong abong. Bong abong tukang kenang murah kene. Cangkengnya aja gini. Wah bagus pe aku pengguna sekitar. Alhamdulillah. Kasih haturan yang kadang-kadang Mama Yesi. Abah teh suka ada yang poho ya. Nah, tuh bang. Ada yang gak kecana kesini siapa atuhnya? Atuh abah sekadina sareng saha. Kadieu teh tadi teh sorangan ngan abah teh geus janjian penting teh. Rasaan mah da iket dipake batu ali reunceup kantong aya sendal aya. Aduh. Cuy si. Naon wa? Pamajikan abah. Aduh ya Allah di mana? Nembos si Amu teh. Aduh. Gusti. Sauran atau sauran, Bang? Bebek. 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 Di mana arisnya bebek? Buaya Amu lalaki buaya berarti ari siapa lubang buaya si eta kapanganten bae nyaho ai mah dipohokeun kenapa aku dilupakan atuh waduh aku nangis aing hayang ngajejek ya Allah pakaulan pasian beres mangga siap kurang papag
mundur lu Den. Kalimah Allah Fatihah sungkeman kembang kalungan rumah Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Minggu 9 Juli 2023, saya berdiri di antara kedua keluarga besar yang akan dipersatukan oleh kedua insan yang begitu besar cintanya. Telah hadir yang kami hormati keluarga dari calon mempelai pria, keluarga dari Bapak Rahman dan Ibu Upay Suparti, yang tentunya menghantarkan putra terbaiknya, putra tersayang, putra tercinta Febi Muhammad. Dan tentunya telah hadir yang kami hormati keluarga dari calon mempelai wanita, keluarga Bapak Suharja dan Ibu Oni Suhaini, yang menghantarkan putri tercinta, putri tercantik, putri terbaik Tanti Aprianti. Dan juga telah hadir yang kami hormati petugas kantor urusan agama Kecamatan Kuningan, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sesepuh serta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersilaturahmi bersama-sama untuk menyaksikan proses kehidupan dua hamba Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa menjadi panutan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu perkenalkan bersama saya Dian Tulip yang akan memandu seluruh rangkaian acara hingga akhir nanti. Dan tentunya seraya mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi seluruh rangkaian acara kita dapat berjalan dengan baik dan juga lancar dan mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya demi mempersingkat tentunya waktu, kami akan langsung sepenuhnya serahkan kepada petugas kantor urusan agama Kecamatan Kuningan untuk prosesi akad pernikahan kedua calon mempelai. Kami persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Lurah Kelurahan Citangki beserta para jajarannya, yang saya hormati keluarga besar Bapak Suharja dan keluarga besar Bapak Rahman selaku sahibul hajat, yang saya hormati Bapak Kasepuhan, para alim ulama, para kiai, para ustadz-ustadzah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta hadirin semua. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Di hari yang berbahagia ini kita telah diberikan rahmat dan nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh kebahagiaan. Sholawat beserta salam selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pada kita selaku umatnya yang insya Allah nanti kita akan mendapatkan syafaat ujma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak lama lagi akan sama-sama kita saksikan ijab kabul akad nikah saudara Feby Muhammad Putra Utama bin Bapak Rahman dengan Neng Yanti Aprianti binti Bapak Suharja. Keduanya telah mendaftarkan diri ke kantor urusan agama Kecamatan Kuningan untuk melangsungkan pernikahan, dan setelah kami lakukan pemeriksaan baik secara administrasi, kesehatan maupun yang lainnya, alhamdulillah kedua calon mempelai ini tidak didapati hal-hal yang menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan sehingga ijab kabul akad nikah akan segera dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا النساء فإنهن يأتين بالمال. النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak nanti mohonkan biwalian bade nikah KAPB Muhammad Putra Utama kalayan Ridho di mas kawinan kok emas 10 gram dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Feby Muhammad Putra Utama bin Bapak Rahman, ujawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bil ma'rufin aw tasrihin bi ihsan wa halallahu nikaha wa harrama alaikumus sifah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadarek Feby Muhammad Putra Utama bin Rahman Bapak nikahkeun hidup kapun anak anu nami Tanti Aprianti kalian nganggo mas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Abdi nampi nikah ka Tanti Aprianti putri Bapak kanggo abdi kalayan nganggo emas kawin 10 gram emas dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah barakallahu laka wa barakatuh wa jama'a bainakum fil khair. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhina wa lana Muhammad sayyidil awwalina wa akhirin wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sabatina rasulillahi ajma'in amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma alif baina Nabi Muhammad putra utama wa baina tanti afiyanti kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif baina ma kama alafta Ibrahim wa Ishaq wa alif baina ma kama alafta Yusuf wa Zulaikha wa alif baina ma kama alafta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hajjatul kubra wa Isa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan atau melanjutkan prosesi-prosesi yang lain dalam tentunya pesta penuh cinta di hari bahagia Feby dan juga Tanti, kembali terlebih dahulu kita akan menyimak bersama-sama laporan penjemputan calon pengantin pria yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Nanang Juhana MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, pinir sepuh hormatin simkuring, langkung tipayun hayu urang sami-sami manjatkeun puja puji kali syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala. Namana mantena paratos maparinan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat silaturahim dina raraga kempel ngariung di bumina Saibul Bet Bapak Suharja miwah Ibu Oni dina raraga nyaksenan akan nikah nu nembe di Pedar. Ayeuna dilajeng kana acara seren tampi panganten pamegat CPB Muhammad ti Paliwetan ti Wangun. Anu nembe parantos alhamdulillah parantos kelar akad nikah ka Neng Tanti putrina Bapak Suharja miwah Ibu Oni. Shalawat sinareng salam mugia tetep dikocorkeun dicurahkeun ka junjunan urang sadaya Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sahabatna, tug mugi-mugi leleberanana dugi ka urang sadaya anu sapaposna ngantos kana sapaat timantenna di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, pinir sepuh hormatin simkuring, manawi pribados ngadeg di ieu patempatan manawi kautus ku Bapak Jaja miwah Ibu Oni kanggo ngajayak kawitna calon panganten pamegat CPB Muhammad putrana Bapak Rahman Ibu Upay ti Wangun. Manawi saperkawis pribados nedah yapunten ka kasepuhan Aki Emon oge Bapak Guru Nono ngalalangkungan miring ngawakilan dina acara laporan ieu. Manawi kasaksen kurang sadaya nembe parantos digelar akad nikah buktos tugas pribados pajaja atos dilaksanakeun. Menawi alhamdulillah tadi sumping ka Wangun ditampi ku kadang wargi sadaya malihan Pak RW nya ge aya lengkap sareng tokoh agama tokoh masyarakatna langsung ditakon ditaros pamaksadan saatos didugikeun sagala pamaksadan. Alhamdulillah langsung dipasikeun ka pribados sapara kanca salaku pangjayak calon panganten pamegat CPB tadi. Kukituna menawi tugas pribados pajaja parantos sarengse alhamdulillah malehan sami-sami tos kasaksian kurang sadaya kalian ridho Allah Subhanahu wa taala CPB sareng Neng Tanti parantos resmi janten panganten. Sakitu anu kepeatur pajaja hapunten samudaya ing kakirangana wabil khusus ka tatamu rombongan anu ngajayak
ti Paliwetan ti Wangun hapunten kasuhun wirehna pribados tadi di nabiantarana bilih kirang rapih entep serena nada ditawakuf ku sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Malati ligarna ati campaka mekarna dada kembang Tanjung anu gumulung mitembeyan kana bibikin aya acara teu aya bahasa anu langkung peryoga tur utama lintang ti urang sadaya muja kalayan muji ka Gusti anu Maha Suci teu kakantun urang sadaya syukuran ka Allah Zat anu Maha Ghafur ku ngalangkungan rahmat sareng hidayah mantena. Alhamdulillah dina enjing anu berbahagia ieu urang sadaya tiasa sami kempel tiasa sami ngariung dina raraga nyohonan menawi pangulemna oge sasarengan nyaksenan di mana dua kulawargi anu ngagaduhan cita-cita hoyong ngarumah tanggakeun putra-putrina di antawis kulawargi Bapak Rahman ti Palihan Wetan oge Bapak Suharja di dieu. Mugi aku kempel ngariung urang sadaya dina dangat ayeuna ngajantenkeun hiji wasilah kana dilungsurkeun kabarokahan kalayan tiasa manjangkeun silaturahmi di antawis urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pupuhu papayung agung anu ngageugeuh di daya Bapak Lurah miwasa jungjang karawatna teka kantun pengurus lingkungan anu mana ayeuna menawi di perbatasan dan tawis RW hiji sareng RW 2 kituna dihormat ku simkuring Bapak RW teka kantun Bapak RT na para linmas tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda anu sami mulia para haji, alim ulama teka kantun para bapak, para ibu, para kasepuhan anu sami rawuh dina enjing ayeuna wabil khusus dua kulawargi anu berbahagia anu mana ayeuna tos kasaksen ku urang sadaya parantos ngalaksanakeun ijab kabul pernikahan. Mugi sapapaosna aya dina panang tuyungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teka kantun sholawat kali salam pamugi sapapaosna dilimpah ruahkeun ka junjunan urang sadaya Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina ka para sahabatna tabiin tabi'ahna kalayan pamugi dugi ka urang sadaya salaku umatna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Agung paralun kasuhun jembar hampura kapiteda kumawantun manawi simkuring ngadeg cumarios dina enjing ayeuna daya sanes luyu naon rupi tadi kadugikeun ku pangatur laku pangjajab acara kanggo nyerahkeun panganten pameget dina enjing ayeuna namung hapunten sateu acan simkuring nyanggakeun panganten pameget dina resan ieu aya saperkawis anu kadugikeun saperkawis manawi ngahaturkeun salam silaturahmi salam baktos ti simkuring sakulawargi miwah sarombongan mugia tiasa katampi silaturahmi simkuring ka kulawargi khususna Bapak Jaja ka warga masyarakat lingkungan manis sareng pahing mugia silaturahmi urang sadaya sing dicatat ku Allah ngajantenkeun kasayan mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna ngahaturkeun rebu nuhun tina naon rupi panampian ti kulawargi panganten istri penampian anu sakieu istimewana pikeun simkuring sakulawargi malahan katingali tadi TPB duwikeun ka di Kalungan Kumelati hiji tawis di agung-agung TPB di dieu mugia atuh naon rupi
anu kasanggakeun kasim kuring sakulawargi miwah rombongan sing dijantankeun kasayan monggo Allah Subhanahu wa taala. Teka kantun hapunten tadi Duta Pangjayak dongkap ke lingkungan Wangun kita pilih dibocorkeun ke RW tapi dah alhamdulillah teu bocor deukeun ka ayeuna Pak Jaja. Da tadi teh bade dituangkeun kan kumargi di teleponan bae cenah ge enggal nya wayahna bilih henteu ngaraosan tuangeun di ditu hapunten ka Duta Pangjayak engke dibungkus we Pak RW. Hapunten tina panampianana tina tata krama simkuring di wetan di lingkungan Wangun bilih kirang nyugemakeun nada ditawakuf anu sageung-ageungna. Lajeng aya pangangkir hoyong dirojong CPB ka dieu teh boh teh aku kulawargina barayana tatanggana bahkan ku rencang-rencangna alhamdulillah katingali ngaleutkeun ngabandaleut tangtos ngarerepot di dieu ngaheurinan di dieu begituna aya murang kalihna teh bilih teh aya cariosan oke aya laku lampah anu kirang munasabah teh simkuring sakulawargi miwah rombongan mugia wargi sadayana tiasa ngahapunten ka simkuring teu panjang carios itu anci anu mustari ninggang mangsa anu dipalarugina sajana pangkeun janji pasini CPB kaneng tantri alhamdulillah kabuktos ku urang sadaya sabaraha menit kapengker parantos sah ijab qabul pernikahan. Urang sasarangan doakeun mugia kadua insan anu baris rumah tangga sing tiasa janten kulawargi anu sakinah mawadah warohmah. Beh dituna dipaparin katurunan anu soleh solehah mungguh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sarajengna ku maoskeun bismillahirrahmanirrahim mangga sim kuring nyanggakeun pun anak CPB ka kulawargi Bapak Jaja khususna kaneng tantri kasanggakeun lahiriah batiniahna aya paripaos ti luhur sausa pramut ti handap saibas dampal napasna sadami getihna satetes kasanggakeun kaneng tantri di dieu mugia tiasa katampi ku kulawargina. Namun hapunten manawi kapajaja kulawargi di dieu ari Yuswa mah manawi tos nyekapan kanggo rumah tangga tapi dina ukuran kadewasaan mah CPB masih keneh bubudakeun ku kituna dituhunkeun pisan didikanana atikanana dina agamana boh dari gamana pamugi wargi sadaya tiasa sasarengan ngajagi sing tiasa nganyandak ieu rumah tangga nurutkeun syariat agama Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna hapunten menawi angkatna simkuring ti lingkungan Wangun ka dieu henteu jangjang teu jingjing teu cangking henteu buwu henteu bawa bilih teh kasapuhan di dieu katingali aya nu ngelek aya nu ngajingjing aya nu nanggeuy eta mah etang kamangga kanggo pibekeleun kadua insan anu baris rumah tangga mugia tiasa janten panarik rezekina kanggo pibekeleunana mung tiasa ngajajab ku doa kalian niat anu sae mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan kabarokahan kana rumah tanggana CPB sareng neng tantri banawi eta anu tiasa kadugikeun di atas nami sepuhna panganten pameget CPB tangtos dina ngadugikeunana kirang kahartos kirang sapagodos sareng manah wargi kasepuhan tisim kuring pribadi manawi nuhunkeun ditawakuf anu sageung-ageungna kalayan anu pamungkas hayu urang sasarengan ngadoa mugia urang sapapaosna aya dina panang tayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
para bapak, para ibu, para hadirin sadayana hormatan simkuring. Hapunten dina rasan ieu simkuring ngadeg payunan bapak ibu wargi sadayana nyatanya nyandak atas nami Saibul Bait Bapak Suharja Sakola Wargi. Taya bahasa anu endah nu genah tur tumanina iwal urang sarengan manjatkeun puji ka Gusti Nu Maha Suci. Puja urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala sareng rasa syukur ka Allah Nu Maha Gopur tur Nu Maha Luhur anu tos masihan mang pirang-pirang kanikmatan anu teu tiasa kaukur. Kubuktosna eta nikmat sehat hingga orang sadaya dina enjing ieu tiasa kempal ngariung paamplok jonghok patepang wajah di ieu patempatan di bumina Saibul Bait Bapak Suharja Sakola Wargi. Salawat kali salam pamugi salamina tetep dikocorkeun ka junjunan orang sadaya Nabi Agung Abibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, ka para sahabatna, oge ka urang selaku penganutna anu pamugi-mugi jaga di yaumil akhir urang sadaya kaing syafaatna sareng diangken umat mantena amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sepuh sadayana hormatin simkuring. Cipayon simkuring nyangakeun wilujeng sumping haturan wilujeng sumping kata tamu Saibul Bait calon panganten pameget nu alhamdulillah aya tos janten panganten Bapak Rahman Sakola Wargi miwasa sadarekanana wilujeng sumping di rorompok simkuring di dia di lingkungan Pahing. Mung hapunten dina rasan ieu simkuring teu tiasa nampi anu sakumaha mistina. Bau dina patempatanana sumawana engke bilih aya tuang leueuteunana bilih kirang merenah kana mamanahan nuhunkeun dihapunten ti sadayana. Para bapak wargi sadayana hormatan simkuring. Atuh simkuring atas nami kula wargi anu kahiji ngahaturkeun nuhun ka rombongan anu tos tiasa ngalaksanakeun tugasnya eta kanggo nyajayak atanapi ngajemput calon panganten pameget CPB anu linggih di lingkungan wangun. Hayang sakali deui ngahaturkeun nuhun pamugi-mugi amal sae para bapak rombongan antos ngalaksanakeun tugas kenging pangwalerti Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna anu kadua simkuring di dieu kalayan ngucap bismillah alhamdulillah simkuring sakola warga dieu nampi calon panganten pameget anu ayeuna tos janten panganten nyaeta CPB ditampi kalayan pinuh ku kajembaran mana. Alhamdulillah mangga wilujeng sumping di rorompok atau bergabung sareng keluarga di lingkungan Pahing. Sekali deui hatur nuhun ya kasadayana ngutami simkuring di dieu nyuhunkeun restu sareng pidoana. Mugi-mugi pun anak anu tos ngajodoh ngalaki rabi salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala sarta tiasa ngawujudkeun rumah tangga anu sakinah mawadah sareng warahmah. Mung amanat menawi ti bapak teh di atas nama keluarga ka panganten dua-duana keur ngawujudkeun cinta anjeun duaan mangga gera patri ku kasih bu gera simbah ku kadedeh gera siram ku nyaah malak mandar tujuan anjeun duaan eta keur ngawujudkeun rumah tangga anu
bahagia, sakinah sareng mawadah atau warahmah biasa terwujud. Mung di dia sakola wargi, mun bapak sakola wargi tiasa ngaduakeun ka anjeun doa nyaeta sing runtut raut, sing repeh rapih, sing tiasa ngawujudkeun nya rumah tangga anu bahagia. Sareng salamina ayeuna dina panang toyungan Allah Subhanahu wa taala. Nu sajengna ngawalera atuh tadi ti kaleresan ieu mah ku kaleresannya Pak anu dipiorang ngajemput atapi ngajayak Pak RW 2 nu nyerahkeun calon panganten di ditu Pak RW 5 nya Pak RW 5 anu nampi RW hiji. Alhamdulillah ieu ku kaleresan simkuring satu RW saderekna Bapak Suharja di dieu gitu kan. Alhamdulillah asa ku kaleresan gitu. Tah manawi tadi cenah teu jangjang teu cingcing teu bubu teu bawa. Nu penting mah kaci kajang kaci kijing lewat ka jalaksana. Bios teu jangjang teu jingjing nu penting mah nyandak anu dina calana. Gitu tah. Manawi sakitu kirang langkungna nuhunkeun diapunten sok sanaos panjang-panjang oge hawatos ka pangantena sareng para bapak wargi sadayana. Manawi sakitu nuhunkeun diapunten bilih dina cerosan jeung kuring dieu aya bahasa nu kirang merenah kirang tata titi duga prayoga nuhunkeun dihapunten ti sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.